kelas MIPA 4. Di dia abdi bade macakan biantara anu judulna kasehatan. Wilujeng enjing kasadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urang tiasa patepang rarai dina acara ieu. Ibu bapak guru anu dipika hormat, rerencangan anu dipika cinta, sareng para warga anu dipika hormat ku simkuring. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna, meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin jeung sajabana. Tah eta teh contoh cara hirup nu sehat. Contoh anu sanesna, urang kedah micit runta di tempatna teu kenging sembarangan. Terus lamun nyidu ulah di mana wae batuk atawa bersin ge kudu nutupan bahan ambe henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jag-jago ringkas, urang kedah soson-soson mersihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Sagala kotor nu aya menyebabkeun penyakit di diri urang. Tuluy kumaha lamun bade mersihan kotor rohani? Carana nyaeta urang kudu ningkatkeun keimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul, tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Misalna, urang rajin olahraga. Hadirin sadaya, cekap sakitu pidato tentang kesehatan ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.